lamun ku urang ditaliti jang diri urang bae lah awak sia jaai keur serba pas-pasan mah getol salat getol ngaji barang kuari buyah maye dagang maju mobil geus kabeuli deui bahkan imah ge geus direnovasi meuli deui bahkan geus kawin deui sia awak boro-boro salat ya awak sia kau ngaji ge ku berat-berat teuing tah eta maningan susah tah maningan sugih bunga jawab pan sia beusi susah pan dementak sangat luar biasa pengurusan Allah ketika nyana susah ibadah ka Allah sugih leuwih mantep ka Gusti Allah beuh eta mah geus moal aya duana tam eta lah fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah ya Allah ya Rabb tinggal introspeksi bae diri aya nu ngomong kieu ka kula terang-terangan ya mah hampura cenah kiai kula carang ka pangijeng kiai ji itu masalah cek kula jadi mah teu untung teu rugi ka pangijeng sia ngan teu dikitukeun cakate we gitu aing teu untung teu rugi sia aing mah resep ka pangijeng Allah jeung sia onam tapi nyana ngomong aduh cenah kiai geus kebal teu ka pangijeng kiai emang aya naon gitu teu ngaji-ngaji di kula cenah ieu salat ge meureun carang kitulah cenah kiai hampura aja ya hampura karakda ka pangide emang aya jadi naon ge kuari aduh kuari di pemerintahan cenah kula nah gitulah jakeun jadi anu jadi ya Allah kok bisa ngaganggu jadi pemerintah karena aktivitas ibadah kuduna mah geus jadi pemerintah nu tadi dihayalkeun atuh budu beuki getol jatana nang hayang dina hatena ge mun jadi pemerintah di dinya aing teh bakalna geus ibadah tentrem pujaran can kancan ngajar mantak Allah nyarekanan ka urang ketika urang teu salat atawa salat teu khusyuk Allahu akbar leng hate kakalar kakencak cak Allah teh aing kurang naon urusan ka sia yang imah dibere mobil dibere tadi dahar enggeus keur peuting sosonoan jeung pamajikan sia enggeus nginum enggeus isya kuari beteung seubeuh tina dahar tina ngidum pamajikan boga bahkan geus kawin deui imah boga mobil boga sia keur ngajabat atawa keur dagang maju aing kurang naon deui mereka sia pas yang mah ngadep ka aing salat ngantur bego sia lain seuri buku ieu nu aya di dieu dan seuri bloon orang udah gitu-gitu ban Allah jahe oke ya itu kurang naon sakalot jelema susah mah dahar isuk sore can boga nyana mikiran dahar jang sore kemudian kurang khusyuk wajar geus ku aing dihampura ai sia babatok sia tah geus make babatok tak kuari mah tah tereh katang korak tah Allah karim ya keur carita tafakkurna ahli-ahli sufi ahli-ahli toriko seperti gitulah Gusti Allah teh ka urang kurang naon deui sia sehat dibere mobil boga motor boga imah geus weweg sakitu mah teu kabocoran teu kapanasan pamajikan sia ya kuarina sia geus dahar geus nginum aja sia salat zuhur ka aing masih puntang pantok kene eta hate teh kadi-kadi itu deuk iraha atuh sia ngahareupna ka aing urang ngomong gitu-gitu duh Gusti kumaha tuh lain kumaha ku sia atuh kudu usahakeun sia papan ngaji poe minggu neangan tempat anu nginaheun bae pan abah bisa ngopi ngarokok pan teu wayahna bae ngaji mah datang ka jam 10 puasa aing 3 rokok puasa aing gitu ngopi guys memehna bae guys aing mah 3 gelas gitu kere beres janji Allah waktu ngaranna tadi lahu darus salam sorga kuari narakana wa yauma nasuruhum jami'a
yauma dzarab berarti i'rabna nasab geus lamun carita i'rab kudu aya amilna atuh jateu puguh teu karuh manasab eueuh amilna moal beres geus kudu aya amilna sedengkeun Al-Qur'an ngajelaskeun wa yauma yahsuruhum atawana suruhum amilna mana Imam Jalal ngajelaskeun dibuang simpen nakdirna ieu nu aya wazkur yauma yahsuruhum henteu kudu eta bae geus gaji alfiah mah ganti ku urang lah moal wazkur ku urang ayawana kul yauma yahsuruhum atuh jadi bae moal nakulu cek urang teh mah deuk makana ma zukira pek bae deuk kumaha bae nu penting mah lempeng maknana laulal i'rab lam yu'lamil murad mentak di dieu Imam Jalal nu babari bae abeh kaharti ku urang lembur di kieu-kieu kitu kaharti bae tubongan saha teu mararondo salah saha kita aja ke di akhirat bisa baca Quran henteu kunaon tuh henteu umur sabaraha umur 70 datang ka 70 tahun teu bisa baca Quran sia urang mun dikitu-kitu kumaha atuh gawe naon bae sia hayu cak malaikat gawe naon bae teh 70 tahun datang ka teu bisa maca Quran lain dikitu-kitu doang bari dikitu-kitu huluna heuy di dunia ge urang isin ngomong di ditu ku malaikat gawe naon bae sia hah ka Mekah bae sia aya maca Quran teu becus sia hah eta pan ditongtong waduh kumaha aing ka ieu panu sajen ge bakal dikitu-kitu pan deui ku sia geus ka ditu tuh gejebur orang isin di gitu-gitu tak. Aduh, masya Allah. Panggil dia seorang. Siapa bisa baca Quran? Bisa. Coba baca? Baca Quran. Diamalkan tak? Untuk. Masih gawe naon bae tuh. Orang mah di dia neuleuh pan. Nu di luar naon sih eta? Eta ya baca da tuh. Nu di tangkal Ambon mah naon sih eta? Ya sabodohnya anak tupungannya anak ada ketan tukang uduk bae ngaji wa yauma nasuruhum jami'a dina ingetlah anjeun Muhammad jeung bejakeun ku anjeun Muhammad dina poean kaula nu agung ngumpulkeun makhluk ti mimiti Kangjeng Nabi Adam datang ka tungtung umat Kangjeng Nabi Muhammad ya Allah jami'an kabeh jami'an teh kabeh ieu teh kabeh ai bahasa kabeh teh berarti nu kataklif nu bakal dikumpulkeun teh ai nu kataklif teh hiji golongan manusia dua golongan jin eta kataklif mentak di Mekah aya masjid jin ge ketika Kangjeng Nabi dakwah jin ngadengekeun nampak di Kangjeng Nabi dibere jangan ku Kangjeng Nabi cek Kangjeng Nabi sampaikeunlah ka ditu ka kaum maneh sampaikeun tah aya masjid jin mentak lamun ka Mekah urang kadinya memeh ka Ma'la tah lewat masjid jin aya eta di dinya tan mentak sing hade di dinya mah sing hade masih kene loba eta jin di dinya bareng neuleuh aya nu ti Bandung jinna aya nu ti Pandeglang jinna tanyaan ku urang teh mana ieu jin melulu ye nu eueuh teh ti Cilongok doang ieu mah sepi ti Cikupa loba bojong panglobana woi jin bojong daratang ka dieu kelas jin jadi kabeh ieu dikumpulkeun baik manusia maupun jin sedangkan di kalangan manusia aya nu kafir aya nu mukmin jin aya nu kafir aya nu mukmin ketika aya nu kafir aya nu dahsyat kekafiranana aya nu biasa-biasa bae kitu kene nu mukmin aya anu sekedar iman doang tapi maksiat aya anu memang sejati imanna kabeh bae dikumpulkeun di berbagai pelosok dunia diudangkeun ku Gusti Allah mimiti ditiup berat kabeh ngagaruling ngulimpang kabeh gunung-gunung anu laluhur gedong-gedong laut kabeh rata
setelah rata tiup deui bus hujan cai mani tek 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 maruncullah manusia ti berbagai kuburanana melalui cungcurungan urang zanab cai zanab cungcurungan kajenting poe di mana bae zanab nama cungcurunganana mah ieu aya bae kitulah sunnatullah ka kawasan Gusti Allah beak awakna beak tulangna cungcurunganana mah tetep aya bae jang pijadieun engke ketika dihujankeun cai mani teh tarembul ti kuburan masing-masing kos toge plek 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 Indonesia harudang kabeh aya nu sakuburan mungkin 100 aya nu 1000 aya nu 2 aya nu 3 aya nu 1 di Irak, di Iran, wah pokoknya di 5 benua Asia, Afrika, Amerika, Australia, kabeh Eropa kabeh hararuda. Wah, geus eueuh laut rata kabeh, geus eueuh tatangkalan rata kabeh panon poe ngan saukur sahasta sadeupa bayangkeun. Digiring kabeh ku malaikat ka mahsyar mauqif ngaranna di mana eta teh letakna mun kuari diperkirakeun hasil daripada riset para ulama ti Kangjeng Nabi ieu adalah pas Palestina Masjidil Aqsa eta adalah mauqif rata kabeh nu mantap Kangjeng Nabi lah pangheulana hudang culat cileuk Kangjeng Nabi teh ayeuna ummati ieu lah Kangjeng Nabi urang henteu mana pamajikan aing teu mana anak aing henteu mana ieu teh naon kitu ngaranna sobat-sobat aing langsung ayeuna ummati di mana ieu umat kaula ai bahasa umati bapan urang ge termasuk umat geus pangheulana nya nama nu dipake kainget teh umat pan urang hudang sare teh hudang sare kumaha nu dia hete urang coba ge urang-urang tet urang teh ya keur boga bisnis tanah pangheulana nu muncul AJB dia teh urang SBPT can kumpul sial jasa ieu urang hees eta lamun aya jelema nu keur boga warung hudang warung aing nu buka nya gitu lagunya nutup alhamdulillah lamun nyana keur boga showroom begitu hudang 5 poe kamari poe ieu sabaraha nya ieu showroom aing motor nu bakal keluar mobil nu bakal eta hudang teh naon anu di benak hate sok gerak aja di kumaha ge aya jelema keur boga ka jahe begitu hudang euy biwir nu aya jeung hunung di dieu hunungna masyaallah pantes heuy sok majikan ngalamun lain ngalamun pikiran naon rahasia aya jero hate sok daun kira di pemerintahan begitu hudang tek nyana di bagian naon apakah pimpro apakah ketua rombongan mah nya pemerintah ketua rombongan da ieu lah teh karaya kabeh nu mentak deuleu hudang heesna urang we nu ngarasakeun urang ulah kabatur begitu orang hudang hes ingat kana dunia apa ingat ke Allah sebab ahli Allah mah begitu hudang tak ingatlah ke Allah insyaallah jam sabaraha ieu jam 2 salat ka Allah hudang hes tah nu paling penting mah ta eta teh ya barometer urang aing begitu hudang hes nu dipake ka inget naon aya nu hudang hes rusak kopi heula Wahara apa tak udah es dan kopi heula. Ya Allah ya Rabbi can nyikat can naon. Kopi. Rokok. Eta nu aya di benak hati da eta. Ya Allah ya Rabbi. Nah iyalah jang ngukur diri urang datang ka mana pangkat di hadapan Allah, munggu Allah hudang heesna. Ingat ka dunia apa ingat ka akhirat apa ingat ka Allah. Eta lah dicoba. Geus bal kaburu maca doa-doa acan mah nu karena itu mah. Hudang. Usap banget alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Jam sabaraha ieu? Banggi deuleu jam 7 atuh aing geus tinggalin salat subuh. Waduh hadena maca doa aing teu kadenge ku sasaha.
tapi gegeran jara kacai langsung akaman sholli fardhu subhi rakaataini qadhaan deres kene tadi deres kene ye wa yauma nahsuruhum jami'a kabeh manusia baik kafir munafik nu mukmin anu mutakin anu asim wabeh digiring kabeh jin nu kafir nu mukmin anu takwa nu maksiat giring kabeh kuari urang teu bisa neuleuh ka jin jin neuleuh ka urang engke mah urang bisa neuleuh ka jin jin teu bisa neuleuh ka urang dibalik tapi moal kaliru kos kuari bae kuari jin teh pan mari lu kuari jin teh milu ngaji teh jin teh ulah disangka jelema kabeh ieu parangsana kan ngarupan apa ya ngarupa Haji Udin Haji Opik nu ngarupa Haji Arif jin eta di dinya nangkut bae di luhur pundak gitu nya dan milu di luhur pundaknya nah ye bebelu ngadengekeun kuari geus sari eta jin teh sia keur ngomongkeun aing cenah tah aja lamun aja jelema ditumpakanana bapak ye tiupan ceulina nundutan katiup jin tah mun aya digigireun urang nu nundutan katiup jin aduh insyaallah ya giring kabeh urang ge bakal ya urang keur dimensi kiamat dimensi digiring geus melewati alam dunia masuk alam barzah kuari geus memasuki alamna alam mahsyar digiring kabeh urang ya Allah madak lamun urang dek merenung dina thariqah mah aya zikir peureum teh seakan-akan urang ulah neuleuh kana dunia jadi berarti ka Allah bae dek tapakur ge peureum mengalihkan sebab anu ngahayal ge peureum ka anu ngahayal ye nu geus kabayar 5 bulan nu can kabayar berarti sabaraha bulan deui mangkani ngaju mundur ieu usaha ieu kabehna kan 3 tahun nyokot 3 tahun kan peureum ya ge peureum we kieu hayal pantak tapakur jeung hayal geser saeutik ngan beda tafakur mah aya kolom-kolomna mantak teu sambaraga atuh nuduhkeun mah tafakur teh pajar ngahayal lain aya tafakur naon tingkat mana gitu hampir sarua aja ngahayal kos kitu lain nu ditafakuran teh naon tafakuran khalqu tafakuran dan lain-lain sebagainya giring urang kabehan ye jami'an datanglah ka mauqif ke tempat nangtu rantung kabeh jelema Allah anu teh digiring kabeh ka baduy kagiring bae kabeh kuari mah manehana lang teu asa digiring ayana oh nararia aing ngaing dia mah dia ulah ngaganggu ka aing moal ngaganggu ka dia satungsung dia teu ngaganggu aing ngamankeun ka dia tapi mun dia ngaganggu ku aing dia golok ngaing ujarana nyampai di tak-tak dia eta kan baduy tah kitu tah tah kagiring bae kabeh ois pokona mah nu gunung karang demi gunung karang kagiring kabeh sadunya benua anu 5 di luar benua ge andai kata ya jelema kagiring kabeh jin makan di luar jin mah di luar benua aya jin mah ye komo malaikat mata manggeus malaikat mah kapan di langit tempatna nu di bumi aya ya ta'aqabuna silih ganti engke asal magrib nu ieu turun ieu naik ieu turun ieu naik nu diproduksi per subhanallah per la ilaha illallah per wudu eta mah geus lain lalaga di luar ieu nu teu kajangkau ku urang aya makhluk termasuk jin malaikat matak urang lamun hadiah teh
wa ila arwahi jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amat min masyariqil ardi ila magharibiha wa min yaminiha ila shimaliha wa min qafin ila qafin dina tariqah mah wa min qafin ila qafin ti gunung Qaf datang ka gunung Qaf emang mana eta ditelitilah ku Nasrani jeung Yahudi selalu kiai-kiai anu khusus sok nyebutkeun min qafin ila qafin di mana ieu Jabal Qaf gunung Qaf hese Nasrani jeung Yahudi mah meneliti Jabal Qaf tapi waliullah mah perkumpulanana di Lubnan, Libanon. Aya nu setahun sekali, aya nu sebulan sekali, anu seminggu sekali tergantung kumaha pangkat-pangkatna. Tidinya engke ngayakeun multaqo para aulia Allah. Dilangsungkeun ke ka Gunung Qaf. Surtilan-surtilan para wali Allah henteu sakabehna paling ge hanya tiluan ke nu ka Jabal Qaf kapanggilan ke di itu mungkin jeung Kangjeng Nabi Khidir jeung Kangjeng Nabi Ilyas tidinya lah bakal aya di alam mana rentul ke jin kadeuleu malaikat kadeuleu urang mau nyaritakeun kos itu apa nya atuh sia keur nyaritakeun alam da kos kitu tah acan mun teu mungkin atuh mun saya mah datang ka dinya meureun pengertian atuh geus betah didinya bae atuh sia mau bodoh los kos kitu tah moal disebutkeun atuh ku waliullah ilminal min masyarikina magharibina ila qaf min qafin ila qafin tuh aya mentak aya kafir keur meneliti nya teh unggal negara ngan dibere ku Gusti Allah aju nyebrang plek aya di negara mana kafir keneh nyana bingung aya makhluk-makhluk anu nyana teu nyaho ko bentukna kararieu ko bentukna kararieu ngomongnya teu nyambung jeung eta tapi nyana aya di dinya nah satu ketika kapanggihlah jeung waliullah anu keur kabeneran ka Jabal Qaf ditanya kitu ditanya oh ieu mah lain negara anu aya di peta cak waliullah di peta mah hanya Asia Amerika Afrika Australia benua gitu Eropa tah ieu mah di luar anu 5 eta mana ieu dibejakeun ieu adalah Qaf tempat naon tempat para malaikat tempat para jin anu bararesih tempat para wali nu bararesih kok kula bisa ka dieu maha kawasa Gusti Allah langsung nyana asup Islam tidinya balik bray deui nyebrang deui bray aya hasil riset penelitiannya akhirnya asup Islam teu saeutik urang Amerika teu saeutik orang Yahudi nu aya di mana bae ketika meneliti asup Islam jadi hidayah teh macam-macam aya nu di imah bae anu kudu leumpang eta mah rahasia Gusti Allah Subhanahu wa taala ngan ieu mah kabeh nu di mana bae digiring bae jami'an urang terus insyaallah datanglah orang ke mahsyar datanglah orang ke mauqif baheula keur urang di dunia kuari iman ka Allah aman geus mah nu kafir aman sarua bae tinggal ngagejeburkeun doa bendera masing-masing aya di dieu panggedena bendera Kangjeng Nabi urang bacaanana la ilaha illallah Muhammadur urang sok dibaca ari lebay tarawih tas tarawih wa tahta liwa'il sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaumal qiyamati sairin hayang digiring di handapeun bendera Kangjeng Nabi urang ya Allah wah aya deui bendera Firaun sing hade besi masuk kadinya bendera Abu Jahal ge embung dipasang weh eta bendera aing ulah sok dipasang-pasang kitu cak Abu Jahal geus langsung make bendera-bendera tetep malaikat ngacungkeun bae ulah cak Abu Jahal sebab di Cikupa aya anak buah ente kan supaya nyahoeun sing ade ulah salah bendera wah mana cenah bendera Golkar neraka sia kajenna guru mah ge neangan Golkar di ditu blon teh budak ustad deui tolol batur Cipudoli masalah lah aduh Gusti Allah neangan Golkar di akhirat mal aya ketua Golkar na geus modar ieu mah khusus hukum-hukum aturan di ditu ya Allah kabeh jami'an nah nu mukmin muttaqin aman
anu kafir ge guys lain aman gitu maksudnya nyana guys tinggal di kerangkengan tinggal digusur kuari maya jelema nu tadina bergaul jeung jin jeung setan bergaul emang masuk oso kumaha bergaul jeung setan kieu nyana nyenget menyan make iket gelang bahar di dieu gede ke baju hidung-hidung yang muti Banten Gunung Karang yang anu ti Pasilian aya ti Pasilian yang anu ti gitu naon karena mau aya kene yang di mau geser bae Sukabumi datang ayo naon yang ukur judang-udang aya kararepet naon wah aya kararepet bas Sukabumi berarti yang oh iya yang mentak diundang ya ka dia iya aya permasalahan aya naon iya aya nu dagang aju manehna lapor ka dia dagangna rugi bae teh supaya kumaha mah atuh tidak mau dituyul bae nu gampang eta kos kitu eta ngaranna bergaul jeung jin ieu aya Al-Qur'anna lain lalaga sing hade ta ieu talar ayat ieu bae ieu kabeh sing hade ya ieu bergaul ngaranna jeung jin jeung setan ngabahasakeunna jin di dieu maksudna jin anu kafir atawa jin anu maksiat ka Gusti Allah anu nyasarkeun ka urang urang keur lempang saya sia sambarangan lempang ka wilayah aing henteu pamit heula dicekek sia ku aing pamit atuh sia ieu teh wilayah aing teh nyaho sia tah deuleu tangkal Kisrut kunaon dina Al-Qur'an ieu lalakon kos kieu sugan urang mah mulai urang ser nu boga di dieu sahibul wilayah kudu kumaha lisong gede endeun make ancak di dinya kuean setik mun aya bugis papais jin beki ka bugis ora izin masyaallah karim model lihat nyelah ancak tak eta ngaranna bergaul jeung jin jeung setan jin kumaha deui eta kumaha sorana sia ku aing anu diutus itu kan deuk hajat hujan kajen kukuman lapor sia kai aju kudu kumat botol bungkus ku sempak nu hajat ayo ayun ku sia handapna teundeunan ruhak di dinya teundeunan buhur bebeja ka aing tahan gitu hujan tah atuh sia keunaan teu bebeja ka aing wilayah aing oh ampura ayo gerak-gerak ditungguan gua ini ulah salah handapna rotian sia aja asal setan ayo pada tas sia nu sok karar itu ieu aya di dieuna masyaallah pajar urang eueuh tempatnya kurang bagus jangan kamar nu sepi yang
ka dokter geus ka bapak geus cabut aya pakuan tadi beteungna mun loba mah bisa pake ngabangun imah teh pakuan aduh setan juri goblok ieu kunaon karari ieu dah geus etalah nu kos karari itu di mana tete tempat-tempat tukara itu aslina tuh deuleu di Sukabumi Jampang Surade Kakidulan mana deui tuh Ciamis nu kamari tsunami teh mana kara oh panjang geus gadinya ya berarti sia jauh eta Pangandaran tuh Yogyakarta anu sok ka gunung teh naon garapod gadinya panput geus gadinya hayang boga anak aja nyokot daun teh ya diusulkan ka ditu ternyata tah itu kepala ge rombongan anak aja ngabar lagi bepan anakna percaya pan untuk boga anak-anak eta kudu kadinya ka gunung di Yogyakarta ya mulai bejakeun mesti ka kadar itu aing mah nyaho bae geus cenah kiai ka ditu atuh geus manggeus bae atuh berarti ge ulah loba ngomong aya di Yogyakarta masyaallah karim di NTB pegunungan nu di dieu paranti mujahadah nu berah dieu paranti muhasabah NTB lain lalagaan gunung-gunungna laluhur paranti tirakat cek bahasa urang mah Riyadhah belah dieu aya hiji jempil gunung anu sulit didatangan ku jelema mun teu pamit heula ka kuncena di dinya tur lain paranti Riyadhah tah mah di dinya aya bakalna teh hiji tangkal di dinya bakal aya nu ngarumbay tah eta teh akarna bisa dicokot kemudian nu ngarumbay kos caringin teh naon ngaranna eta nu ngarumbay kos caringin tah naon ngaranna tah di tangkal-tangkalna teh sok ngarumbay hah etana jeung daunna berbagai-bagena didinya bakal ditetep dicicingkeun ku kuncena dengan babaca